nyaho karena masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib. Indahu mafatihul gaib. Lamun Kangjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib mah kitu. Bejakeun ku Kangjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah. Ha, ieu bakalna anu. Nah, maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda kos gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun. Datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Dulur dukun urang datang lantaran hajat teh masalah. Nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade ta ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu ulah seuris ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Salat 40 poe, 40 peuting teu ditarima. Ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah. Ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular gilir ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu mentah sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tate dibere ye ku polisi teh ye, hese kesulitan, gunakeun ilmu eta, nyokot urang daun, tak bacak. Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugih blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang blak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu
lu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar. Delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna. Ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang. Lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo. Minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab. Make amamah, make udang-udang. Sit ka dieu. Make udang-udang, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun kitu na. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deku kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun top ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi geus Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona. Teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko, batin. Dideuleu kurang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui, melayari pur ria ilal murai. Moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema tah ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajen ngomong kok nyaho aing mah heula keudek gelut teh eta masinekeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah, lu ikhlas ge, du sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahueun jasa. Ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tundu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng kok nyahueun ka ikhlas. Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi. Meunang beureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas. Ieu kumaha nganyahokeun ikhlasna? Ya hese.
urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoon kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoon kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang ieu budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kunaon aing baheula maling tah pas kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nyana ge kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nyana ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah
ilmu-ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah. Moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha. Eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk. Teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan-kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk. Teu sabenerna mah. Nemantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang, aing deka itu kantor, pabrik. Syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae. Jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna. Apa bakal diberangkatkeun, apa bakal henteu, bakal sehat, bakal henteu, bakal hirup, bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencana, rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu, nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana, nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana. Kantor rencana, pasar. Berarti masih keneh syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan. Ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teu boga rencana nya mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarang datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teh. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wa huwa. Lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda. Eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi lah ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh can terang deui. Kurang manggeus kasieunnan ngadengekeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat. Wah asana gede jasa hujan.
subuh kaberangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tali. Nunya